Kemudian baheula di Banten, emang ku bahas sejarahna di Banten. Di Banten ke zaman Syekh Yusuf, eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina. Nu mantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh. Zaman sabada Maulana Hasanuddin, di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman Syekh Maulana Yusuf putrana Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten, ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomian anak, nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat syarat sahna jadi pamimpin aya 10. Nomor kahiji kudu muslim sanajan di negara eta campur aduk lantaran hukum anu paling diakui tindakan nu paling ngeunaheun ialah tindakan-tindakan Islam. Maka tesa fala tasihu tauliyatu kafirin tesah ngajadikeun pamimpin seorang kafir. Cing hade baik pemimpin nomor hiji raja presiden tawa gubernur bupati camat ulah datang ka kafir doraka. Nomor kedua kudu mukallaf jelema lamun henteu mukallaf budak misalna edan misalna boro-boro dek mimpin urusan batur sadalah dirina ge urusan. Jadi kudu bener-bener nu mukallaf ulah budak ulah nu edan. Di urang memukalap ngan bertingkah kos nu edan malah ngaedan-edan maneh. Gitulah di negara urang perbaiki gerak ulah sampaikan ka urang ngadenge presiden urang, gubernur urang, bupati urang, camat urang mabok hilang akal gue mukallaf atau main poleca budak letik panu main poleca atau main lang-layangan mobilan eta ngaranna budak letik. Geus aya lurah camat anu bertingkah budak letik mending ditalian bae make dadung diseret ganti kudu mukallaf. Nomor katilu huron kudu merdeka eueuh di urang masalian merdeka kabeh merdeka. Nomor kaopat zakaron kudu wong lanang aja wong wedon ge sirama mengkonon wih ditumbas saking umroh ge den pilih wae wedon ge siama boloon aja gewi iki anak kiai-kiai yang wis den umrohaken merene iku gemblong itu wis ya aja den tengok-tengok ya ana wonge iki sapa jenengane kiai wis iku mah den rahasiakeun ge saya omong konon we ngedelenge maring kiwa wae ge
aja gean tengen gak ono aing kasurupan Jawa Serang ya aja wong wedon ya dosa iku widi mengkonon serang ya wis yang wis mah wis bae ya den isi barakan bae aing bener tentu tuh si bahasa halo kusir kiai bisa bahasa Jawa santri di dieu tah aya urang Jawa kronjo ono mau kono Serang ono ai peuting teh nya sok ngobrol ku aing didengekeun ai ge sok aja seuri guguran melumpat masih kadengen ku nyana aduh cak nya aing telok ngintip meureun maksudnya neulehan ge mana nu keur ngaji Quran mana nu keur wiridan didengekeun wih akeh mah yang ngobrol baca celaton bae ya kudu lalaki jaloba keneh atuh lalaki teh liat taparrogo wa yatamakana min mukhalatatir rijal supaya leuwih laluasa campur gaulna sebab kegiatan teh aya nu di lapangan di kantor di majelis di pondok pesantren di masjid ketika aya kegiatan di masjid di ki bupati we nipas kan ora etis iku masa ana bupati nipas wih ora enak itu kerungune widi aduh ieu tereh Jawa kadinya tah kadi tah deukeut tah nah lain kerojo tah ieu tah ya putat ke belah ditu teh rajeg kasedek-sedek be Jawa nya Sunda urang rajeg mah bahasana Jawa kasedek Sunda itu tita tadi bae sia bahasa Sunda nah supaya leuwih laluasa kudu lalaki teu ngeunaheun kan urang sambutan awewe di masjid di majelis talim agama kurang kumaha ngatur maka ulah sekali-sekali milih presiden bu gubernur bupati camat kaum cewek jangan maka pala tasihu wilayatum ratin tesah wilayahna seorang wanita la yufliha qaumun wallau amrahum imratan sebab di negara teh ketika aya hiji awewe dek nikah kabeneran eueuh walina kan walina hakim artina hakim teh sahibul wilayah aya walina embung ngawalian otomatis kan hakim kabeneran di urang mah urusan khusus aya ge di urang maka urusanana urusan teu khusus pertikahan masalah ge sarua bae eta ge dibere kewenangan untuk menikahkeun sah bae ketika KUA teu daekeun kan lurah bisa nikahkeun kan bupati bisa nikahkeun hadekeun bupati aing nikahkeun geus teu bisa kukumaha sahibul wilayah ngaranna ge. Nah wakaf iya jalan kemudian aya masjid jalan dek di lebaran kadi masjid bea kabeh masyarakat kiai mana bae teu meunang ngaganggu masjid ngajual masjid lantaran masjid mah wakaf nu Allah tapi ketika aya unsur ke naon kitu ngaranna kemasyarakatan jang umum bupati mah bisa bae pindahkeun masjid dia ka anu eueuh masalah ta bupati mah ye nu mantep kalamun bupati ngaji geus ngeunaheun dia saheotan nya artina eueuh di akhirat tuh masalah tah mah sebab naon ieu diantepkeun ka dieu jalan ka dieu mengkol bahaya kudu diluruskeun mah pindah geus ka dieu tahu masalah tuh walian ieu teh ieu lantaran anak zina walian hakim bupati bisa nikahkeun di sampingnya nage bisa nikah masalah tanggeunahna nu kadua cak bupati tah nah sakali deui teu sah
fala tasihhu bahasana lain lalagan fala tasihhu ieu kakarak fikih ngomong ke urusan tasawuf leuwih bahaya geus lamun ngajadikeun milih pamimpin awewe siap tanggung jawab ke di akhirat. Ih, ulalala wora, duh cenah kamari di umroh ke. Geus gantian deui ka ditu duitna. Assalamualaikum, salam kita urut umroh kamari hampura. Tah ieu mah dek dibalikeun deui bae tapi dek dipenta deui kukula. Hei, cak atut sia tah aing nu edan. Cak kiai teh urang duaan aredan kabehan yuk. Ulah pala tasihhu wilayatum rat. Desah wilayah na awewe wilayatu khunsan wandu banci tesah sanajan jelas sifat kalalakianana tesah lantaran loba urusan-urusan anu kudu diputuskeun ku pamimpin kudu ditangani ku pemimpin urusan-urusan keagamaan. Nomor keempat zakaran nomor kalimana Quraisyan kudu golongan Quraisy sebab cek Kangjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin pamimpin kudu ti kaum Quraisy sebab kaum Quraisy boga kekuatan pemikiran jeung fisik anu luar biasa. Lamun golongan Quraisy pain adima pamuntasibun ila Kinana golongan Kinana mun golongan Kinana rajulun min waladi Ismail mun rajulun Jurhumiyun mun pokona mah kitu asal urang Arab mun pilihlah di kalangan urang lu kira-kira teger sebab pemimpin teh ngurusan anak dalam negeri jeung luar negeri urusan anak ketika urusan perpolitikan kalut nyana neuk diserang ku negara luar kudu siap segala rupana pemikiran anak fisikna bila perlu nyana jadi komandan perangna kan lamun kuru mah kuru. Nah, ini kan teu etis pemimpin kuru. Cek urang luar negeri emang eueuh deui nu lintuh di Indonesia. Ieu mah keur carita sih mah suka bisa serian we heran. Pugu nang milih sia. Ieu keur carita. Nah, engke-engke deui mah mun milih presiden nu teger, nu gagah sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri. Tetapi urusan luar negeri kuateun henteu otakna. Ketika kalut perpolitikan urang tingali Suriah, urang tingali Yaman, urang tingali Irak, tingali itu negara-negara lain Turki, kada naon gitu model Muammar Gaddafi. Nah, eta teh kapan teger, ai teger mah kajen hukum age ngeunaheun perang urang ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger. Henteu perangna kanyahoan jalur politikna kan ngeunaheun. Kos anu tinju kelas internasional begitu naik geus lah cak urang paehan bae TV ya. Kunaon geus malah menang kajeun kumaha ge mending dibantingkeun ieu TV-na. Kunaon lawanna buleudeuy aya nyana kuru jasa. Ieu mah teu kudu main tinju. Geus diudag-udag ge di udag-udag paeh teu heula ieu mah. Eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta. Emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener anu boga turunan. Boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu. Mun cara kotok naon eta? Kotok naon? Leler. Jadi jangan mah geus dipacokan ge. Batur eureun macok kongkorongok. Sia cak kotok teh. Cak nu sejen kongkorongok bebet pacokan. Batur eureun macokanana tanggah deh kongkorongok. Goblok kongkorongok deui bae sakitu teh. Ujung-ujungna pan menang nya. Eta mantap kudu boga kitu benang merah anu istimewa pemimpin. Sarua pemimpin agama ge
lamun turunan bangona teu meunang kadatangan ku partai haju ngagelok bae teu meunang kadatangan ku organisasi haju bae eta teh kurang mendukung jati dirina benang merah madak bujelema nu boga benang merah turunan namun turunan naon garang-garana jawara kadituna sok ngajawara bae wajen kuku mah ge aya bae tah ngajawara eta Habib kajen tin bari mabok dakwah bae nya mah Habib bakeur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana nee lamun turunan mimpin ka dituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan tanu mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunannya lantaran di urang mah bangsa keturunan model Quraisy Kinana Jurhum dan lain sebagainya geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur bupati deuleu urat-uratna ulah sambarangan kadieun hebat tapi teu boga urat moal beres kadieun kuku mah tetep kudu nu boga urat kepemimpinan. Nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran lamun teu adil mah engke rakyat reaksi. Yang ali lamun aya 2, 3, 4, 5 calon presiden mana nu pang adilna. Ternyata hese eueuh nu adil. Wa idza ta'azzaratil adalah fil a'immah wal hukam qaddamna agallahum fisqan urang deuleu nu paling minim pasekna bae lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna si ieu mah si ieu calon bupati atau calon presiden korupsina teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae kitu-kitu keneh tah mah tuh ieu mah 1 triliun neangan asa miliar gitu rada deres bae pasekna rada deres tah eta kos kitu tah si ieu mah ieu lamun main sodok ti isuk datang ka magrib tah neangan nu datang ka lohor bae dan itu mah rada deres anu sok lohor geusan tah nu kos kitu tah atuh hese jasa kuari mah neangan nu adil mah hese ngan nu rada deres bae nu rada deres pilih kurang kengke deui sing hade lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat boga dalil urang kunaon sieun mantep milih eta anu kunaon sieun mantep milih eta anu kunaon sieun mantep milih eta ye engke di akhirat kan ditanya di akhirat ditanya kunaon sieun milih si eta si kuru si blusukan kunaon eta ketemu bakal ditanya emang kumaha gitu ya jadi orang ke di hadapan Allah bakal ditanya kam milih calon presiden calon gubernur calon bupati engke orang bakal ditanya si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang calon di urang mereda angel kene lanan bangsa 3 tahunan deui gubernur mah meureun tereh na ieu sing hade besi aya cewek urusan batur sabodo nu penting urang ke di akhirat besi ditanya ku Allah urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek gara-gara milih nu teu adil sabiwan nomor ke-7 kudu mujtahidan jelema ahli ijtihad berarti pinter aliman mujtahidan supaya nyana nyawen kana hukum-hukum jeung urusan manusia ketika aya nu patali jeung hukumnya geus boga pemikiran sorangan sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk
mempersamakan atau yang nyoba doang kumaha ieu coba bawahan aing nyana geus boga aturan sorangan nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi kaul ulama jadi bener-bener nyana teh boga wawasan urusan keagamaan ngeunaheun kena nu patali jeung politik nyana geus boga wawasan patali jeung perekonomian nyana geus boga pemikiran nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan ieu aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia sebab urang kan teu ngeunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu ka sisi kagigir lantaran mayoritas Islam ieu kan mengundang tah ulah datang ka kos kitu gubernur teh nu kudu boga ijtihad aliman mujtahidan supaya ngeunaheun ka muslim ngeunaheun ka kafir kumaha coba tah kos kitulah milih pemimpin geus puguh tama kafir salah ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya teu kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten emang ku bahas sejarahna di Banten ke zaman Syekh Yusuf eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina nu bantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh zaman sabada Maulana Hasanuddin di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman Syekh Maulana Yusuf putrana Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian mun urang maca sejarah Banten ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomianana nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam nyana mantap pernah dipimpin ku Cina Banten teh gan asup Islam eta aya julukan Kiai Ngabehi Banten eta teh Kiai asup Islam Cina asup Islam mantap begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten kaistimewaanna di antara naon hubungan jeung Perancis hubungan jeung Inggris hubungan jeung Belanda perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala kemudian kayu kemudian kalapa eta teh anu diekspor ieu ka Perancis tu diekspor ka Inggris ka Belanda ka Amerika Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai ti Cina asup Islam atuh deuleu kaditu deuleu atuh leluhur urang masyaallah mantap lamun aya Kiai Ngabehi eta teh kiai Cina asup Islam Banten zaman Syekh Yusuf mantap begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten maka kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina apa dibawa ke Hong Kong apakah di dieu ngan nyana nyieun kuburan khusus apakah di Syekh Yusuf apa di Maulana Hasanuddin ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Maulana Hasanuddin nah ieu kabelah dia keluar tah ieu tadi dia tah ya Allah ya Rabbi istimewa Cina emang tiba lagi jadi emang ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa itu ekspor impor lancar eta teh ti Karangantu terus kapal-kapal gulode daratang nah dengan syarat asup Islam hidayah datang asup Islam salah tak asup Islam mah nyana anu membawa gitu bendera Banten mantap kurang lamun ke Belanda tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia di perpustakaan Belanda coba ke itu suka aja macam-macam eta urang lamun cerita Banten teh kos gitu
lamun urang nyaritakeun tentang jagur. Tah jagur teh menang ti mana? Eta jagur teh jagur. Eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin. Perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir, ieu naon ieu bingkisanana. Nah, ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten jagur. Bom teh bom. Tuh nyama eta bingkisanana bom. Masih malah Hasanuddin. Lamun hayang nyawa sakalana si jagur teh eta sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid. Eta banda, ya tilu ngaranna ge. Tilu tadi ngaranna kan urang terkenal dengan si jagur. Aya bintangan 9 di hareupna. Bintang mun kurang dideuleu. Sok geura deuleu ge kuari ka perpustakaan. Itu dideuleu ku urang. Nah, ya bintangan 9 bintangna. Tadina 7 besi saliru jeung bintang 7. 9. Eta teh bingkisan. Eta bingkisan. Nah, kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten, kekuatannya cuma 65 meter. Jegur. Berdoa Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, 65 meter mah deukeut teuing Gusti. Sanajan ieu pamere ti wali sanga, tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sakumaha kahayang kula. Lamun Gusti ngajabah ka kahayang kula, ieu deuk digunakeun pake perang. Tapi lamun Gusti teu ngajabah, maka ieu jagur deuk dibalikeun deui ka ditu. Gitu batur mah ngadoa teh pohara. Langsung ti Gusti Allah, geura coba kumaneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia. Hei Maulana, hei Hasanuddin, dicoba kunyana. Coba cek nyala 300 meter. Tuh 300 meter. Coba 500 meter. Tuh 500 meter. Coba cek nyala 1 kilo. Tuh. Coba cek nyala sakahayang sia. Eta wali, batak lah urang cerita Banten mejehna urang cerita kawalian ge. Emang kumaha kitu? Ti ditu namangan saukur 65. Nu mantak ketika Belanda datang ke Indonesia yang serikeun dipake jagur, kekuatannya 65 cek nya ieu. Tidak ada. Jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau. Begitu dicoba Belanda aya 100 meter, coba jagur parae. Cek Belanda kobo, beda cek janada. Coba cela urang 0,5 kilometer, 0,5 kilo. Aman cek urang, si jagur moal nanaon. Setele datang bae. Wah, ieu mah lain sajagur dah cek Belanda. Nu mantak diteundeun di hareup eta teh lain lalagan, eta bingkisan pertikahan. Urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit, kunci mobil. Bawa mobil batur mah. Kelas rada handap ka belah dieuna, setelan belah dieuna ka belah dieuna segala kipas angin. Pas Haji Pendi mah sempak jerona. Teh beres penghinaan teh sebenarnya. Nah, eta urang keur carita si jagur Banten. Uruhanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin. Sebab pamajikan anak keturunan wali sanga. Lain lalagan si jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas-pekakas tu aya di Banten hieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu kercarita belah dia Syekh Maulana Yusuf eta Cina istimewa asup Islam. Gitulah cerita tentang Keraton Banten ala kadar walaupun Cina akui ku urang asal asup Islam. Banten modelna. Lain sakali tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deui bae. Tetapi tetap asup Islam. Itu masalah sebenarnya mah. Janu diakui nama tetap baik otakna, adlanna. Jeung ngabogaan pemikiran-pemikiran jang ngabangun kesultanan.
Tiarita terus datang ke belah dia Banten encan bangkit deui kemari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asmawi. Ti hari tapat datang ka kuari encan bangkit deui. Datang ka kuari encan sultan nu araraya ieu teh ya sultan barariasa bae. Sebab naon? Henteu pernah neuleuh secara gaibna nu dideuleuh hanya kesultanan kerajaan zahirna bae. Padahal batinna kudu kumaha. Kitulah cerita tentang kepemimpinan. Ieu ge mujtahidan. Sujaan kudu anu gagah. Ulah anu beleye, mengpelehe. Terasa kurang boga pamimpin ngomong teu jelas. Awak mengpelehe boro-boro dek diperangkeun atuh ieu mah balap lompat biasana ngajengkang ti heula kudu sujaan syaja'ah quwwatul qalbi indal basi kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut ketika kalut lain lompat tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan eta ngaranna gagah kos urang 10-an dek lempang kemudian lewat kuburan kudu aya salah saja pemimpin cak pemimpin. Tenang. Sia di sisi ieu, sia di sisi ieu, sia di hareup, sia di tukang, aing di tengah. Gagah kan ngaranna, orang jero nama borangan. Okos lu gagah bae. Belah dia sia. Belah dia sia. Sia di dieu. Sia di dieu. Lempang bareng teu beunang aya nu lompat. Hah, pokona tenang. Salila aing di tengah, aing berani. Okos orenganan di jero nama lu gancang-gancang teuing emang kunaon eta menang bas ieu lompat pemimpin teu bagus begitu bretak lompat kawehan teu bagus udah lompat daon sia lompat pemimpin mah tegar dos sia lompat aing mah moal aing mah kajian kok eta ngaranna gagah begitu batur lalu lompat nya mah henteu tungguan saja mau paeh orang. Tahu orang teresepan boga babaturan. Urang ge lamun boga babaturan teh model naon bae sok aya bae tah nu gagah jeung bisa mecahkeun resep. Urang ngabangun masjid, urang ngabangun majelis, urang ngabangun kitu penataan lembur. Eta sok aya bae tah di kepemudaan, di kemasyarakatan, sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate. Aya si eta teh hirup perasaan teh, tah eta teh pamimpin suja ngaran. Ketika dak boga hutang, kumaha cenah ya boga hutang? Sia tuh hutang bae tenang bae sih. Hutang mah tuh jadi nyieun urang. Atuh kalem bae, engke ge kabayar insyaallah. Pokona asal di dinya daek ngajual sawah kabayar. Aja kan ngeunaheun da kana hatena. Tinggal si eta bae oge nya, aing ngasa golok bae nya. Jadi kira urang lamun lempang di nu poe kan aya anu gagah mah tenang oleh sinsen mun aya anjing atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih deui ngiraheun kana hatena urang itu beusi aya ririwa tilok anu poe ku ririwa tilok aya palingnya pinsan ulah salah geus ngiraheun kana hatena ieu mah lamun Pak Kiai urang lewat kuburan heeh jadi kumaha mangkani dinya sok aya ji kumanya, kumata menurut Pak Kiai ngendong bayu. Pada eta Kiai beng peleh eta kos kitu mah. Geus ulah dijadikan pamimpin tah Kiai kos kitu mah. Nya sama bangsa ngendong bae kitu lah, tah leutik wawan eta mah. Nyalian tah Kiai kos kitu. Kiai, urang lewat dia, di ditu sok aya garong. Garongna manggaring marawa golok sok pestol. Kumanya urang hayang hirup keneh kan. Urang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah teu bagus kiai teu bagus kiai itu sok aya garong mangkana aya golok apa ya mama geus wiridan hizib ti leuletik pokona mah lain jang mama bae setiap nu bareng jeung mama muranteng di mama ayo aya nyau garongna sagade kumaha sih pokona urang mun paeh babarengan nya sia ajak nu milu teh tetap mama ya karate geus asak
silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha taun ujianana geus pokona mah tenang Cikalong mama di Cikalong lila di ditu dagang es malah mama mah di Cikalong kalem pokona mah hayo geus berangkat jus wirid-wirida atuh ieu mama mah aya aturan wiridan zat heup salasar bekem geus cenah moal bisa calangap eta geus salasar bekem ngan siana ulah calangap mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia eta lamun aya anjing coba ge mun aya anjing wow salasar bekem moal daek gagonggong anu ieu nan teu muka mah aya anjingna mah tuh terus bae aduh eta kolot bisaan kolot eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus bae salasa rebokem geus ya ulah muka pokona mah moal ngagogok kajen kumaha ge bener urang mah nu moal ngagogok aya anjingna mah tuh terus bae ngan make wirid heula atuh aya babacaana naon cenah babacaana a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin salasar bokem geus jadi resep awewe ka urang nah ieu kudu syujan gagah dele sosok nu gagah engke resep urang boga pemimpin gagah tampil prima perasaan kemudian nomor ke-9 nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siyasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah bisa utar atur dina politik jang kemakmuran rakyat jeung ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat ketika rakyat teu boga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha ketika masyarakat ieu kesulitan bertani nyana bisa membuka lahan pertanian ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan ialah ngabogaan persiasatan nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan perekonomian perbudayaan kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya sok ditenden kunyana menteri perekonomian anu citu tenden kunyan di samping nyana nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna jadi lamun aya menteri nu salah nyana nu kudu negor pang ti heulaana sebab nyana pemimpinna menteri pertanianana nu kudu hebat menteri perikananana kudu nu hebat menteri perminyakan kudu nu hebat nu bisa diajak kerja sama jeung nyana nu dijual mah 100 nu dicokot 200 kudu bisa kerja sama ih bener henteu sia aing ngomong eta nah kos kitulah negara jadi ngeunaheun negara teh maju ngeunaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ka DPR lapor aya naon ye jalan di Pelakan Cau ulah datang ka kos kitu coba hayang nyaho duit ambalayah jasa coba dok laporan aya kemacetan di itu ulah datang ka demo ka DPR memecahkeun lagi geus teu barerecus wari mah coba atuh jakabehan ge nyanaho ieu kumaha ieu cara mengenangani kemacetan bila perlu di jalur atau 2 jalan teh lamun masih kene 2 masih kene hese kene bae macet kene bae di tahap kurang teh jadi aya tahap hiji tahap 2 jalan teh kos imah bae kos gitu jadi kurang teh ge itu disusun jalan anak ieu jalur jalan truk ieu paranti mobil angkot ieu paranti kos gitu jeung kula malah menjadi bupati bisa sih bener lain sombong lain bener saya mau bakal yang serikeun ka aing lamun endek
lamun endek ngabeberes negara karasa ku masyarakat ge jahe ieu pamimpin urang kajenting loba nu ngomong ge engke ge aya realisasi jahe okos WH teh kajenting diomongkeun tapi nya nama kerja rapikan sanajan kasalahan jeung kakurangan loba tapi masyarakat dek ngomong naon jalan asal rusak hadean kantor anu lamun rusak hadean pendidikan anu teh gedungna hadean dek ngomong naon coba ayo dek ngomong naon sarean ngomong coba jahe tungtungna kan masyarakat ge nya ngomong mah ngomong bae tapi berangkat coba ge tapi kan aya rasa sanajan kasalahan jeung kelemahan mah teu loba mun dibongkar mah anu teh tapi kan masyarakat dinilai ayalah realisasina jalan-jalan bae mah baragus coba nu kuari teu di kota teu di kabupaten komo di kabupaten mah bisa melak cau jadi empang segala rupa duit dikamanakeun eta teh nu mantak urang ngomong kos kitu kan nang milih urang mun aya mah ku urang ditejekel ieu tarang heuy sia nang milih aing goblok dikira digawena sia itu kitu kan ku urang ieu tuh aing tanggung jawab jeung negara aing lain negara sia emang negara sia ieu cek aing kitu mah coba pimpin ku sia ka dieukeun emang aing hayang cek nya aing teh hayang meureun aing ngasa leuwih berat tibatan sia ke ge ieu mah keur carita urang kan lamun meluapkan nurani urang kabeh kari itu kan cuman terpendam baik boro-boro urang sebagai rakyat teu nyahoana naon di tubuh birokrasi pemerintah ge ngaromong kieu amat sih perbandingkeun nyana jeung si anu kok kieu amat ngan nyana teu ngomong bae sieun bisi diturunkeun jabatanana dasar ondok kabehan makana urang makan keur ngaji milih pamimpinna engke nu rapih gecek kula mangke tahun hareup lamun deuk milih bupati deuleu ke calon aya sabaraha hiji bupatina bener-bener boga wawasan mun eueuh ulah aya bupatian ini daripada acak-acakan mendingan deuleu engke kieu bae tuh cenah kiai kuari mah kiai bae coba ayeuna deuk nyalonkeun sa tah lamun kitu aing boga calon Haji Pendi asana negara acak-acakan kabeh tita daragang karung kabeh penasehatna Ki Pudoli sarwana atuh henteu pan aing anu nitahna tetep aing geus ulah kitu tetep kurang jadi Megawatina kitu negara teh kos lalagan tungtung negara si eta jadi presiden nu ngatur si itu kumaha lalakona ieu negara urang bisa jadi kos kieu ya iyalah negara urang negara cemen tungtung nama gara-gara naon ieu tezaroin coba nu ngabogaan pemikiran nu brilian sehingga bisa mengatur siasatir rakyat wa tadbiril masalih dunyawiyah sehingga ngeunaheun karasana ku rakyat aya panyalindungan. Kemudian nomor ke-10 nusa dijadikan pemimpin teh zasamin wa basarin wa nutkin ngabogaan dedengian anu sampurna mun presiden torek engke hese usulna tuh sebab nu torek boro-boro ngomong heuai pajar nanya nu torek bakal itu ya urang berhadapan jeung torek urang heuai tas di ditu cenah heuy pugu aing heuai eta ulah datang ka kos kitu tah nah ieu kudu nu ngabogaan dedengean sampurna sebab naon nyana ngadengekeun mun RI 1 mendengarkan jeritan rakyat se-Indonesia sebanyak rakyat Indonesia kuari sabaraha 250 juta lah kertaro eta kadenge kabeh ceritan di provinsi anu kabupaten anu nyana ngadenge geus jana ngutus sebagai itu tangani dan lain sebagainya kudu boga dedengian ieu mah bangun kos dutu boga dedengian teh kitu kos bangun nyurudug bae kumaha nyana bae ulah kitu pemimpin mah basor boga dedelean
sebab kadele kemajuan kemunduran. Nanti ketika Gus Dur diragukan karena buta, terus tarik ulur antara boleh dan tidak dari seluruh partai. Begitu Gus Dur dicek ke dokter, lihat kalau memang Gus Dur buta tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Oke, dokternya teh kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika dicek. Begitu dicek ke dokter, ternyata neuleuh Gus Dur. Cek dokter tidak buta. Ya udah cek dokter, cek Gus Dur kalau jadi buta ya gak apa-apa. Padahal aslinya kan buta. Eta wallahu alam kumaha eta. Mata kabeh kan bingung kan, tarik ulur kan, sebab Gus Dur tuh buta. Masa pemimpin kita buta? Akhirnya dicek kan, kalau memang buta, saya jangan jadi presiden. Cek pakai dokter Indonesia, cek. Nggak sulah pakai Indonesia sebab dianggapnya kerjasama Indonesia luar negeri Amerika. Langsung di Amerika dicek mata Gus Dur, cek dokter Amerika tidak buta, dia melihat. Cek Gus Dur ya nggak apa-apa, saya apa dia yang blond ceknya dan gitu kan cek Gus Dur. Dia itu kekawasan Allah wallahu alam nggak kubahameun beres dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta. Ya udah kalau nggak buta berarti sah kan? Iya, wayah lempang dituntun. Udah gede bere lucu bae zaman Gus Dur mah. Datang ke Amin Rais kayak gideg. Amin Rais puyeng, Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presidenna. Gus Dur teh ulah ada sebab buta. So, konsul sama dokter coba. Dokter udah diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais. Untuk cek ulang dokter di Jerman. Coba dokter di Jerman cek ulang. Pakai alat. Begitu pakai alat, bagaimana dok? Normal. Cek Amin Rais si dokter bloon kabeh. Hasilnya normal. Tilu dokter luar negeri. Guys, jadi dalam negeri mah aja aya adina keneh Umar Wahid pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah. Guys, pokoknya dokter luar negeri, dokter Amerika, dokter Jerman, dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta. Lempang tuntun. Wallahu alam. Eta urusan Gus Dur atuh ngaranna gabun awas. Teu nyaho aja urang begitu nyana ka ditu kalir boyo. Kula kan di ditu aya. Langsung nyana isuk-isuk turun di kapal terus pidato. Begitu pidato anu kulah yang seri. Coba lihat katanya di halaman 2 Kompas halaman sekian. Saya baca tadi di Kompas, nyana bisa maca di mana? Ulah seserian bae eta si Gus Dur kumaha sih? Kayak kededegekeun we. Nu sebenarnya buta apa henteu teu wallahu a'lam. Kos kitulah ahli-ahli Allah mah. Ya Allah ya Rabb. Mantap kula sok inget ka eta teh eta. Aya jelema nu kamari didongengkeun teh nu diangkat jadi wali. Begitu kawin jeung hiji awewe pas magrib isya awewena ternyata bopeng bulede bopengna gede bopengna begitu ji gede cenah bopeng lain setik sakumaha tai dipacokan ku kotok begitu bopengna poharan aja kumaha nyana itu biasa bae nganti harita nyana bebeja ka pamajikanana hampura nengnya kunaon kakak mah kurang deuleu oh kurang deuleu jadi hampura kakak mah kurang deuleu oh eta kitu ana geus biasa sare mah sare bae kitu lamun pamajikanna dia sunyana maca Quran maca kitab mun aya pamajikanna bae tipe-tipe deuleu terus bae salila hirup nyana teu nembongkeun mata deuleu sebab nyana ngaragangan pamajikan bisi pamajikan tersinggung mun nyana deuleu bahwa pipina bopeng geus nyana teh atuh pamajikanna pede bae di hareupeun salaki ye ai kitu aing teu kadeuleuan cenah bopeng ge geus pede bae di hareupeun salaki teh bo bertingkah sangeunahna nyana atina sangeunah teh laluasa lah sebab salaki teu neuleuh geus sanajan teu wakem kedak ge biasa bae lah teh laki teu neuleuh ieu eta kumaha eta selama rumah tangga nyana datang ka maot horeng diangkat jadi wali kulantaran nyana nutupan ka isin pamajikan je teu kudu di masjid bae jadi wali mah
Nah, urang pemajikan Bopeng teu kadeuleu ja ku kakak mah. Asa herang bae sebenarnya mah. Tah kos kitu. Ngan bener-bener kitu na teh nutupan supaya pemajikan bungaheun bae lillahi taala. Ieu mah aya di hareupeun pemajikan kitu aya di tukang nyandung. Beres sama kos kitu mah oplo atuh. Ya teu ditawaran ge ku pemajikan kakak yang nyandung teu. Lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal Bopeng. Jika emang begitu kula kadele tante atuh remeng-remeng jadinya teh tepati kadele asli enggak oh bener tak kak bener ieu cedan wae di dieu kadele henteu kadele herang bae mah cedak kabeh meureun tanyana nutupan ka izin pemajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah karim. Kudu ngabogaan pangdeuleu jeung pangucap bisa ngomong. Ulah presiden teu bisa ngomong, ulah gubernur teu bisa ngomong, ulah bupati teu bisa ngomong. Nu capetang ngomongna jangan bentangkeun tentang kemajuan jeung kemunduran negara terhadap rakyatna. Untuk menjelaskan tentang cara menaikkan memakmurkan negara demi untuk kemakmuran rakyat. Kudu ngomongnya kiki dalilna nu mantap kiki dalilna nu mantap kiki dalilna nu mantap kiki nah eta lah kos kitu kuduna presiden Mesir presiden Jepang jeung presiden Indonesia nyana ngobrol bae tiluan prak diondang tah Presiden Indonesia jeung presiden non gitu ngaran Mesir ka Jepang. Presiden Jepang, imahna luar biasa. Susurian di tingkat 2 teh. Masyaallah luar biasa. Begitu seri ngomong, ieu bikin rumah begini. Seharusnya jembatan sono itu sampai ke sono. Tetapi saya potong dulu dah pakai ngebangun rumah ini. Jadi alhamdulillah berkat jembatan dipotong dulu oleh saya bisa ngebangun rumah. Iya bagus. Luar biasa. Guys, kunjungan ke Mesir. Begitu kunjungan ke Mesir, gimana gede deh. Sarua jeung tadi. Alhamdulillah, saya pun seharusnya gedung yang ono itu tuh dibangun 30 tingkat, saya rampingkan dulu 15 tingkat pakai ngebangun rumah ini dulu. Oh iya. Bagus. Pas ke Indonesia. Imah presiden Indonesia pohara ngomongnya nak. Ini rumah gede amat. Seharusnya jembatan ada, tidak ada ajaknya. Pakai ngebangun ini dulu. Parah Indonesia mah. Mesir orang rada deres. Jepang rasa setengah-setengah. Indonesia mah kakara rencana doang terjadi. Pakai ngebangun imah baik. Sial tadi Indonesia. Masya Allah. Jadi rencana kalut balulu coba di Tangerang. Rencana terjadi. Jadi kos kitu teteh anekdotna teh. Eta teh lain angkula anekdot kos kitu besi pajaran angkula. Eta teh anekdot cek orang luar negeri kos seperti kos kitu. Kula di mana sih bisa? Wah, cuma teman nang kiai eta ieu bener pajaran nang aing atuh sabodo teh kitu. Ya Allah, rencana sejuta rencana pernah terjadi di Indonesia sebab eta teh kos kitu daripada dibangun jang rakyat meninjang imah sorangan. Masya Allah, naya mah urang mah keur ngaji syarat seorang imam, seorang pemimpin perlu dikajahokeun 10 balikan deui sebab di urang bakal aya pilkades, bakal aya pilkada, bakal pilgub, bakal pilpres, ulah sampaikan ka urang di sidang di hareupeun Allah, urang ngajungkel ka jahanam gara-gara salah milih. Ji kudu nu muslim kafir ulah dipilih. Bejakeun ke seluruh babaturan urang ka wau urang. Besi urang kadorakan. 2 kudu mukallaf. Ulah nu edan jeung ulah budak leutik. 3 huron nu merdeka ulah abid. 4 jakaron ulah cewek kudu lalaki. Nomor 5 kudu bangsa Quraisy yakni ngabogaan tereuh kepemimpinan turunan
nomor kagendapna kudu adil, nomor ka-7 kudu pinter aliman mujtahid, nomor ka-8 kudu sujaan gagah, nomor ke-9 kudu zarain ngabogaan wawasan tentang memajukan bangsa jeung negara, nomor ke-10 pangdengina normal, pangdelena normal, pangucapna normal. Wacan akidul ibabah wallahu a'lam.